Suasana di Kampung Simkuring Baraya menuju hujan deras. Di warga-wargana ngarumpi wae di bumi na masing-masing. Nah, beginilah Baraya kami di kampung menuju musim hujan. Name sawahna name beres maraculnya. Mudah-mudahan mah teu hujan ageng pisan sih. Soalnya sok aruru geuning Baraya. Alhamdulillah ya jukut harejo deui terus kamari halodo panjangnya. Beginilah keadaanana di Kampung Simkuring ketika menuju musim hujan ya. Meng, di wargana seralik di bumi. Itu aya si kupai itu nyana kucing itu. Naon eta sana minare? Kiki. Duh, lucu si Kiki mah nya. Sok sareng eta tuang nare. Kiki yang asin. Kan? Kiki namina mana hiji deui si Koko? Si Ule. Kemana? Si Ule nu hiji di Macena Baraya. Perawan desa. Ini buah-buahan. Aya buah aromanis itunya. Suasana di kampung. Kauseun weh kitu sore-sore hujanan. Sekedap deui ke Simkuring tereh panen belut ya ngurak di sawah Baraya. Karena pantengin terusnya di channel Baraya Umur sareng bantu subscribe oge Baraya supaya channelna langkung berkembang gitu. Oke kan utus ngasubscribe batur nuhun sateuaceuna mudah-mudahan dimudahkeun rezekina. Duh,eur. Dapat jera rempling dari musim hujan mah bakat Baraya. Jalan musim kuring mah rada he ngararumpi.